Naon ya tuh dipotong lah. Mesti bangga gaya. Tidak ada kucing. Banyak ya jangan bebelukan. Tidak mending nyeri hati. Naon nyeri hati segala. Ada yang menaik kalau teh dipiriti ku sholawat. Ari cece, ari aing ku sangkodok. Kumaha beungeut cece kalau luhur siga paramita rosadi. Kahanap siga paraseun. Salam cece salam. Halo man bener kan? Halo. Man deui. Mending ngeluarkeun emai. Ye, arisin tingali. Yo, aya Bapak Lurah tuh. Aya. Aya pangaresa ti tauta ti Putra Jawa eta. Aya. Oh, ti Kebun Jeruk aya. Aya pangaresa ti KUA. Bebel bukan salam. Ada salam. Mau ada salam. Kepala desa. Kade si hilap itu tuh Karang Taruna nu ngayakeun acara Karang Taruna karya eta teh nu boga alpuka cecenya cece rangkarsa para pemuda gitu salam para bunga ya gitu para ajengan kade di hilap itu ajengan unggul para kiai para ustaz guru-guru urang sadayana bisi kawalat salam kapal ini. Ih, kan tenang we, sepuh. So, itu bener oke. Kade itu ibu-ibu kali dia cocok. Ibu-ibu itu tuh lalu udah cocok. Eta teh manusia saja. Astagfirullahaladzim. Naon yang istighfar segala aing suhunan. Sami jami. Aing sugan aing pagar ayu. Aing pek pagar beton. Salam. Kade bisi hilap santri santri jadi aing ngira salama tuh teras terui we ajengan ngaganggu wae ajengan punten salira ajengan sok atuh pembagian ieu karunya rek salam rek salam banget mah kapanitia nu tadi bisi hilap salam sing tanda sing meunang kudu merenah ngomeh tumanina banget kaburang dapur nu tadi tos nyuguhan cayu tuh sagala dipasikeun urang dapur panitianya nyahoeun patrang dapur mah ajengan panas beuteung dibere we cai tiis iya banget ka Bapak DKM belum pernah ditangkringin belakok cece mudah-mudahan pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalap salam daun talus ngajawab salam meni lalulus semangat aturan muncul gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meni monoyon. Itu pas ayo. Jawab aja. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri cecet biasa petepung lawung papak jonghok jeung warga-wargi nu aya di mundur. Leres. Nu jadi kabingah cece wengi ieu detik ieu jam ieu. Minggu ieu bulan ieu dikumpulkeun jeung jalmi-jalmi nu soleh-solehah. Leres. Mudah-mudahan orang isuk jaganing paketo di akhirat dikumpulkeun deui sawarga jeung para nabi, sawarga jeung para wali, sawarga jeung para kiai. Amin ya Allah. Allahu akbar. Ibu-ibu dari kabeh ditium, dijilbab. Mohon. Wanita berkerudung lebih cantik daripada wanita berkopiah. Hei. Nya. Siapa we di kopiah? Cece, warga Cece teraraos asli. Cece salah teman itu teraraos. Oh, teraraos ade. Dupi nu di bumi teraraos.
mang teu raos bibi teu raos wa teu raos nini teu raos dupi istri bojo mah alhamdulillah masih raos pake wa tuh haka eta asaan ku sia tidak deui wanita pemajikan aing teh atuh segar. Naon segar dulu listrik kan. Tara nyeri cangkeng. Nah, da eueuh cangkengan lempeng. Baiklah jalan. Nu jadi kabingan deui Allahu Rabbi cece datang ka dieu kicri di papang ku pamuda. Para pemuda mapag cece jalan ka dieu kicri-kicri kan tadinya penyanyi kali itu kecil disampakeun aden dipikeun ka hese diu da teknik cakadinya aya uler belah dieu naon tadi teh emplot saya di tengah eta kadinya kulup cau dipikeun kain dieu ngajeun ciak eta opieun penghormatan ka ajengan tepikeun kaca ceu inget kepimpinan soneta eta dangdut naon cenah Kang Rom Kang Haji Roma Irama apaan aing mah kalanceut nyebut teh Kang Rom Kang Rom nyiptakeun lagu judulna Opieun gandeng topi omongkeun kira aku lagu oma Opieun tengenaheun ayahnya punya bener dikitu-kitu beuleung aing mah da ogo euy ka ibu-ibu sana deui ieu Oma Irama sok kabayangkeun baik hadirin sekalian kami akan menyanyikan satu tembang Oma Opieun si eta mah mun ane teh sebujur bangke sia Oma Irama nyiptakeun bujur jeung bangke sebujur bangke aya ge sebujur sia buta tuli model karitu lagu teh opieun aya opieun Oma Irama ieu teu percaya buktikan make musik atuh atuh banyak make sangu sih teh musik opieun sia teh pan dibayar ku aing teh aya opieun cece itu teh ngahuleng tukang organ ge mikir heula lagu opieun kumaha contohan ieu me babari contohan teta musik teta gitu anu kira montong ai yo asik udah kebelah bu Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, Buluk Sampe, Molukere, Kelepon, Ulen, Ikadet, Kiri Picau, komplit betnata opieun apaan Bugis eta Bugis teh suku ari sia mun suku make Bugis cepet maksudna suku Bugis
Ya. Jadi suku Bugis. Suku. Mana mau ulah ngilu ngabodor. Pemain kiwat ngilu Gegeran ya tama. suku Jawa, suku Batak, suku Iwan, Roromehun. Astagfirullahaladzim. Iwan bet astagfirullah kudu nage Iwan teh nyebut alhamdulillah lamun syukur Roromehun. Alhamdulillah kumaha. Cing kirining Gusti nyiptakeun jelema teh dengan kehebatannya. Gusti nyiptakeun jelema teh dengan kekuatannya. Pak Kades boga mobil ban teh ban radial. Kemang teh kandel. Dipake genep bulan beak. Suku mati genep bulan dipake lah pada beak kemang bijil kemang. Jadi suku Pak Kades mah enak teh radial. Beda itu. Lumayan ke gara tongong teh kosong. Maksud nama bersuku-suku berbangsa-bangsa. Masing-masing suku jeung bangsa teh beda adat istiadat jeung bahasa. Gitu maksudna teh. Jadi eta teh beda-beda bahasa teh jaganya. Nyawa beda. Jawa beda jeung Sunda. Beda Jawa mah loba o, lamun Sunda loba a. Tah itu model lamun urang Sunda mang minta. Jadi di Jawa mah monto. Lamun di urang Sunda Sukarna, di Jawa mah Sokorno. Sokarno. Kan OKB. lamun mangga ce Di Jawa mah monggo. Lamun kali Colok. lamun mangga cali Monggo colok. mangga cali bae. Monggo colok bool. Hanya ngabut Lain pan di urang Sunda mah ya tukang rujak. Ngaranna teh tarmiji. Rujak. Rojok kerajaan. Mangas teh. ce kebun bojo sok resep lotek. Lamun beli lotek teh kuring meuli lotek Jawakeun. Ya ganti ku OKB. kumaha Korong molorotok. Alhamdulillah. Wabil khusus kanggo ibu-ibu mun peung ningali beungeut ceuceu mun hayang seuri ulah ditahan. Ulah Tahan. kajadian ceuceu di Onang sang pangasa ajengan ka Malimping. Aya wanita cantik beunghar. Lipen setipna wae sakali ngalamot 60.000. Sekali ngalamot kumaha ce? Sakali ngalamot lep. Ningali banget uing jaga image. Surina ditahan. Kumaha? Seri ditahan. Itu kumaha cenah kumaha? Teu nyaho pika serian nyedek ka handap. Di luhur ditahan. Pika di handap. Ditahan. Da lamun dibijilkeun hangit. Jeung batal abdas. Iya. Tungtungna di luhur ditahan, di tukang dipengket jalan hareup suwi. Eta gitu suit. Apa jalan pipir dekat kemot. Jadi ulah di nah ya suri dikiri ce mangkaning tadi Bapak Lurah mengaharewas ka abdi lamun aya jamaah nu nepikeun ka Ciih bener Pak Kades nyarita lamun aya nu susirian tepi ka Ciih 50.000. Sorangan itu teh Eta nya lamun seserian beri kieu. bari Ciih 50.000 teh. lamun duaan sabaraha 100 ade. lamun opatan Nya 200. lamun 10 Tanggung 10 aing lumayan ka imah mawaladan Ciih 500. Mama taladan Ciih. Sok atuh bugrawer.
Kira aku dipaksa kudu kari. Jika nama cek kudu dipaksa teh bari turun dia cek ieu. Turun. Kudu didatangan Oh, atuh. insyaallah Raden. Insyaallah Ya. ku si Iwan gini jantung. Nu penting cece ieu rek ngangkat jempol opatanana. Gane. Tadi nama rek lima nganu hijau wah kukuhan. Wah kukuhan. Iya. Mata disebut dengan jempol nu eta mah isina teu aya kukuhan. Eta mah lain jempol atuh. Turaes. Mata disebut jalu ge eta ajeun. Ada. Jalu. Jalur Dina handapun bujar aya hulu. Lamun aweus si jalu di dieu mah aya hastuti. Tuh, yang beda-beda naon hastuti. Itu tinggal nu dilahun teh kabeh hastuti tuh. Naon hastuti teh? Hastuti tinggal di barudak tuh. Heeh, naon? Eta teh disebutna hastuti. Hartosna. Hasil tumpang tindih. Baiklah heeh. Hebatna pamuda ngalut ngabandalut nembongkeun tapak gawe nu hade. Hasil karya para kiai, hasil karya para ulama geus nembongkeun tapak gawena tah nampakna jelas para pamuda geus bisa ngalut ngabandalut ngumpulkeun dana manu jeung gede aden si itu nyewa panggung teh ku duit. Ku duit ya kan. Nyewa sound system ku duit. Ku duit. Nyewa tenda ku duit. Ku duit. Acara gede teh jelas butuh Duit. dukungan si teh. Dukungan. Panitia butuh duit. Lamun cece tadi Selawi jauh-jauh datang ka dieu jelas cece mah neangan Duit. dulur. Oh duit. Mah nyai dengan duit. Tah sini nih nu nu mangusahakeun. Salakina geus Ya. eta. Iwati sini nih anu butuh Duit. da. Pandangan keduda bengsat. Itu cantik kata. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Isuk-isuk bekalan budak sekolah. Ya. Masak isuk-isuk, masak berang, masak sore, masak beuting. Ngan ibu-ibu anu butuh Duit. Masih ada duit. Kapan ibu-ibu atau KBW duit. Doa teh aya 3 huruf. oh aya 2. Doa teh. Hiji D, D. 2 U, 3 A. Ari ceuk deh. D na teh duit. Ari ceuk u. U na uang. Ari ceuk a. Artos. Tuh eta keneh we Ada amar. resep ibu-ibu mah eta. Ngomongkeun we artos, mama bade balanya. Alhamdulillah. Hebat nah hasil karya para kiai geus nampak jelas dari tapak gawe dina pemuda. Terus. Pamuda di dia aden geus ngobrol ka cece widian sim kuring rek syukuran. Pepelakan para kiai, pepelakan para ulama geus karasa kenikmatanana nalika urang diasuh ku imanana, diasuh ku keislamanana, geus karasa nikmatna urang hirup dina ajaran agama Islam, ageman ilmu kasalamatan. Abdi geus bisa nemukeun tapak gawe nu hade. Widian cece abdi ayeuna erek nembungkeun kahadean ka aranjeunna. Bahagia. Uring inget heuh di dieu teh aya sabaraha kiai berat aing. Aduh tingali. Naon Cing atuh silalu ih. eta teh sono teh sarua silagu ge. Ding susah sisi di tumang raru gitu. Nyari silaru mah silaru we. Ame ada we tuh. Dah. Mobil khusus kanggo Bapak Ajengan Eji Aya. di atas kapayun. Aduh. Mangga pajangan lagi mana? Mana Ajengan Eji? Mangga naik pajangan lagi. Mang Eji sini dong buka pintu, babe datang marah-marah. Mang Eji, Oh. banyak ini jalan ajengan gitu. Mangga di atas apa ini? Mana? Di atas, mangga. Bisa lagi mangga. Mangga. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang mulia. Ih, bagja. Anu kedua Bapak Ajengan Aceh. Ajangan Aceh. Si Jangkung, si Soleh. Mana? Si eta mah saling dibeut aing ka nyaman wae.
Pahli dia aja. Mana paling Anu katilu Bapak ajengan entang. Adina Aagim. oh iya teh ah ya bener oh akhirnya lagi gitu Nu kaopat Bapak ajengan Oce DC teh. DC DC. ya Aya Aceh DC. Oh iya mung. banget Nu kalima Bapak ajengan Tete. Bayuna deh. Bayuna oh di Parayun ngajajar Bang Mon di Parayun jajar. Iya para kiai para ajen ngeus boga tapak gawe dina nemongkeun karya-karya nangatik ka didik leutik kepikeun ka dewasa. Kobrok. Cina bari gitu. Dalam mun ajengan jadi tentara bakal gote. nah kumaha Oh, mun jadi polisi bakal goreng. nah Cek polisi mah jangan bergerak. Lamun ajengan jadi polisi pasti ajen teh jangan bergerak. Sia dagang jagong. alah gitu. Mangga para pemuda ti ketua bendahara sekretaris di atas kapayun mangga bra diwidian ku cece nembongkeun tanyaan ka ajenna. Kobrok. Tepuk tangan yang meriah. Woi. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Woi. Dewa pemimpin. Mana tek? Kopi khusus kanggo Kang Entep. Kang Entep mana? Oh iya mangga. Sebentar. Hapun tenu kasuhun abdi ge di harawasan dieu. Oh dadakan ya mah Aing tinggal ngek di kumaha. Aing diajak panco. iya teh meureun dinten teh gerak mereka nyaah Kanyaan. tanda terima kasih kepada Kata seorang mereka guru nyama. I love you. lain deui main alap you wae ieu mah Mangga Raden, wilujeng bade dikumahakeun teh ajengan kop. lain engkop atuh kok MC-an saeutik Oh, masihan Cindra Mata, bra. keprok hala. Hiji ewang tuh ieu kanya ya Allah. Hebat pemudana hebat, ajenganna hebat, kiaina tepuk tangan yang meriah. Oi. Hidup Taruna Karya. Ih, rapikeun kangeclakeun si Soca eyang Aden. ih. Yo. Asik diangkat euy, alah, abi juara naon ka? Aing si ajengan geurian wae. Aden. Mangga rada mundur sakedik Aden. Terus ada si etalase atuh. Pali dia Aden. Pali dia tah. Nah, tepuk tangan yang meriah mangga pali dia.